Kira-kira cenah Indonesia bakal jadi negara Islam? Bakal. Wah, maknya yen teu banyak bakal jasa di Indonesia. Iraha, lamun nyaritakeun iraha. Nah, eta mah can jelas ngan bakal. Bau emang kumaha Indonesia membuka sejarah. Moal ya Piagam Jakarta. Eta teh bakal dibuka kembali engke. Bakal muncul Bung Karno kedua. Bung Karno mah pancen geus paeh, tulangna hirup deui. Urang carita Indonesia mah moal anggeus panjang dongeng Indonesia mah panjang. Sebab nyaritakeun perjuangan nu enggeus didongengkeun dibukukeun, nu encan ge dibukukeun. Nu encan terjadi Indonesia bukukeun. Wah cenah nyanyahoanan, teu nyanyahoanan. Geus kos kitu bae. Sakumaha Pak Harto nyieun repelita 1 2 3 eta teh rencana 5 tahun ieu 5 tahun ieu 5 tahun kaharep hanya rencana pelaksanaanna kumaha anu nyekelna rencana dan rencana Indonesia geus boga rencana weh hebat Indonesia mah tuh nu mendak kuari sadunya kabeh keur neuleukeun Indonesia sadunya ieu mah Timur Tengah Amerika Eropa Australia kenulu ke Indonesia. Ada apa sih di Indonesia? Kok hidup tentrem amat, damai amat. Itu bisa diadu domba di luar mah di luar. Masalah setik jegur, masalah setik jegur. Tapi di Indonesia lain saeutik anu ngadu domba. Negara di nu ngadu domba na. Tetapi tenang-tenang bae. Dibatur mun presiden kos urang kuari diskalut di urang henteu iya sebodoh aing nya daek jadi presiden terus hebat Indonesia ieu dadak ulah ora Indonesia aya naonan Indonesia ieu pohara sebab lamun urang caritakeun kaistimewaan Indonesia moal anggeus-anggeus keur masugih makmur jelemana pohara jasa Padahal ilmu kewalian teh menang di Baghdad, tapi nu juara di wali loba jasa di urang. Atuh lamun carita nu dihina di urang loba jasa kuari-kuari ge dihina, dicaci, dimaki ku jelema. Barang nyana ka Mekah di Madinah keur kieu kaget. Anu nyarekan teh kaget, ieu jadi bicarekan ku aing teh. Kan cenah aya di dieu. Teu mungkin nyana ka Mekah naik pesawat lantaran susah jasa, diciduhan malah mah. Begitu nyana dekadinya nek minta hampura calang-calang lompat puyengeun teh jelema wari-kuari eta aya keneh anu kos kitu lamun urang nyaritakeun kamari segala Ki Musa segala komo bela-belo dan lain sebagainya loba jasa kuari-kuari aya anu kos kitu nyarekan jelema hina atep ka daek lantaran meureun asa teu sopan tapi barang nyana ka Madinah keur aya di raudhah keur kieu nyana lain ka Kangjeng Nabi neuleukeun eta mah iya nama nu ku aing dihina teh di dieu heran cenah heranin jan Masya Allah ta ieu Indonesia mah kaya dengan kewalian aja Pendi geus 4 kali jadi wali ada wali jurig sama kos itu maksudnya lain waliullah Zaid jeung Umar lapor isi laporanana bahwa Khalid nyaritakeun tentang bahasa kupur panggil Khalid kamu Khalid iya Pak sebagaimana laporan dari Zaid dan Umar dan Zaid Umar siap menjadi saksi isi laporannya bahwa engkau Khalid telah mengucapkan bahasa kufur bahwa engkau telah masuk Kristen betul apa tidak pada ikrohan hakim abdi aing ngomong soal bahasa kufur mah bener cuman abdi teh dipaksa ya jadi dipaksa ya
jadinya na iqrar ngaheukeun kana bahasa Zaid jeung Umar sila poranana diterima. Ki Khalid ge ngan abdi ngomong kupur teh eta teh dipaksa kumaha eta suddiqa mutlaqan benerkeun Khalid secara mutlak. Artinya secara mutlak geus ulah dirinci deui. Ulah coba bahasana kumaha jeung naon coba kitu pemaksaanana bentuk pemaksaanana ulah geus. Tuh. Cenapan kamari geus dipaksa kudu dijelaskeun. Ainu kamari mah berbeda. Saeutik ngagicrek mah. Ngaji teh hasilna kos kieu. Mantap kula ge sok puyeng. Cak kula tadi liwat bae gitu ya. Hese ngaji. Ari kamari mah walau syahidu. Andai kata para saksi nyaksian biridatin kana murtadna si Prengki kamari mah. Imam Khalid. Kemudian diajukan ke hakim, barang diinterogasi ditanya si Prengki, Paan karo inkar teh ya inkar karena pernyataan saksi, bukan? Tuh, ai santri mah tuh nyaho. Oh iya, ai lain santri mah bodos ya. Ai mah geus tari masak bae ngaji ya. Kos kieu ja aing moal magahkeun ka batur jeung aing moal murtad lah. Ai santri mah pan nengetkeun bahasa kamari jeung bahasa kuari. Ainu kamari mah si Prengki setelah diinterogasi inkar karena pernyataan saksi inkar. Lamun inkar karena pernyataan saksi hukimah bisyhadah tetap nu dimenangkeun saksi. Ari ieu mah iqrar tuh. Ai kamari macak Prengki teh kula mah teu menyatakan kafir kula mah. Jangan teu menyatakan bahasa kafir. Henteu tah ai ieu mah oh bener cak Khalid. Kula ngaku ai ngabahasakeun bahasa kufur mah ngaku ngan kula mah dipaksa bukan beda. Ai tadi mah langsung inkar karena persaksianana. Ai kuari mah ngaku karena bahasa saksi ngan nyana teh dipaksa. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qala lalamun ngucap ya syahidan ngucap yang lafaz kufri ngalafazkeun ya siwong in lafaz kufur Padha maka ngaku ya siwong ikrahan ing dan paksa Suddiqa maka dan benerakeun ya wong mutlaqan halim mutlaq walau mata ma'rufun bil islami lan lamun mati sopo ungkang gandana kinawaruhi kalawan agama Islam an ibnaini ninggal saking anak lanang rawa muslimaini kang muslim karane waqala aduhuma maka ngucap sapa salah suwijine karane ibnain ngucap ing lapad irtadda murtad ya ma'ruf atawa ya ab famata maka mati ya ab atawa ma'ruf kafiran hari kafir Fa'in bayana maka lamun martalakeun ya haj sabab kuprihi ing sabab kufur ya ab atawa ma'ruf lam yarithu maka orang ngawaris ya had hu ing ma'ruf wa nasibuhu fi fai'un lan utai dumdumanane ab iku fai'un fai'
wa kadzalan halika ikila ikin nasibuhu faun in atlaqa lamun ngaitlaqkeun ya ahad fil azhari ing dalem mungguh kaul azhar fil azhari ing dalem mungguh kaul azhar urang masih keneh ngabahas tentang riddah walau qala lamun dua saksi nyarita Zaid jeung Umar lapor ka kejaksaan ngalaporkeun tentang bahasa anu diucapkeun ku Ki Khalid bahwa Ki Khalid nyarita kula sebagai saksina cek Zaid jeung Umar dina carita anana nyaritakeun tentang bahasa kufur. Jadi Khalid teh dihareupeun kula nyana menyatakeun bahwa nyana asup Kristen atawa lain sakadar asup Kristen nyana sujud ka patung. Masya Allah batu pajar pangeran takkan lamun di negara urang makos kitu tah eueuh masalah. Andai kata urang lapor ka polsek atau lapor ke kejaksaan isi laporanana bahwa Khalid telah mengatakan bahasa kufur atau cak jaksa teh masing-masing bahasa jaksa pasti ngomong gitu sebab negara orang malah negara Islam cak jaksa teh sia teh nyaho ieu mah negara kafir negara Walanda demokrasi jadi teu ditanggapi di urang mamun aya nu laporan kos kitu geus ana teu ditanggapi eueuh hukum anu menyatakeun andai kata keluar tina agama Islam mesti kumaha eueuh hukum di urang sebab di urang mah lain negara Al-Qur'anul jadi di urang mah nagarana negara demokrasi geus eueuh tanu laporan bos kitu dina laporanana atuh cak jaksa teh ngabau-bau sungut sia laporan ka aing eueuh guna laporan bos kitu kok ieu dina kitab aya ieu mah lamun nagarana negara syariah negara Islam aturan-aturanana make Al-Qur'anul Karim ketika aya jelema kaluar tina Islam tanggapi panggil dicoba-coba ku jaksa teh diintegrasi bener atau henteu andai kata bener aya hukum andai kata henteu mesti kumaha tuh kan ngeunaheun namun make aturan Al-Qur'anul Karim urusan agama di negara demokrasi mah urusan agama mah diserahkeun ka tokohna masing-masing Islam serahkeun ka kiai Kristen serahkeun ka saya sok nonton TV jahos ya segala pendeta kardinal segala guys kumaha siapa itu
mun budak dipersilakan dispasrakeun ka tuh saya sok utang hitung biksu cenah tuh cak biksu ieu mah bangunan tusuk sate tidak boleh dipakai usaha atau teu meunang dihuni eta biksu eta kos kitu di Islam mah tusuk jarum tusuk sate los enggak salah tuh kan jadi agama diserahkeun ka masing-masing tokohna geus nagara mah ngurusanana ngan ukur pitayeun doang mentak wajar korupsi wajar sebab hukum mentak sakitu hebatna kiai memeh jadi DPR barang asup DPR pada baik ge widih ya pada baik korupsi ya wis akeh DPR kiai ku Jawa yang sudah mas titik lah anak ge hiji 2 3 4 5 Masya Allah tuh kan ima urang geus jaho geus urang nyaritakeun tentang iridah lain masalah urusan manggaridah lain tetapi di negara teu ditangani geus eueuh hukum urusan murtad aya di negara demokrasi urusan salat jeung teu salat teu ditangani urusan munggah haji jeung teu munggah haji teu ditangani eta cenah aya di negara munggah haji teu lain urusan munggah haji jeung teu munggah hajina nyana mah ngararapi ge hayang untung di munggah haji karti Gusia sekali deui lain ngurusan munggah haji lain ngurusan agama lain ngurusan soteh hayang hirup meuli mobil di munggah haji ki heuleus ulah ka bener lanan ieu aing keur ngomong ieu ngaji ngaranna beh nyaho urusan di negara salat teh salat kumaha urang negara urusan puasa teu puasa kumaha urang negara urusan artina urusan sanksi munggah haji teu munggah haji kumaha urang sanksi sugan nu teu munggah haji kena sanksi naon di negara teu aya adapun eta nya urusan munggah haji hayang dahar di nu munggah haji hayang meuli Avanza di nu munggah haji itu siaga kahartipan aing ngaji mah lain di urusan lain zakat dek teu zakat teu kena sanksi di negara lamun dikenakeun sanksi wow bupati pangeulana kena sanksi gubernur pangeulana kena sanksi eta ditangkep lain urusan agama teh mah urusan negara dek zakat dek teu zakat urusan urang adapun eta nyana cenah sagala zakat fitrah dirangkum je hayang ngarokok di nu ngazakat tah aya dibejakeun kos kitu tah lain urusan lain mun kitu mah aya sanksi mun teu zakat kena hukum karak eta ngaranna ngurusan mentak aing hayang jadi DPR ge ye aing dek dijieun undang-undang lamun teu zakat ditalian gejeburkeun ka sumur wah pejabat loba anu ngagejebur ka sumur nu sugih loba ieu mah keur carita abdi padi mah ngaji na jeung urang lembur jeung urang lembur mah pan teu kahartieun nya namun geus tokes kitu teu kahartieun nya mah kudu kos kitu bae eta ge kaharti keur di majelis doang kaluar bae di majelis teu kaharti deui bae iya mangkonon orang mah kampung mah ge aja aing ngaji jeung urang lembur mah gitu supaya jelas aing mah teu narima urang kota ieu ente mah ngaji ka dieu mah nu urang lembur nu bodoh bentah mah resep jadi ngaji jeung bodoh mah urang sanajan salah nu nyalahkeun pan jeung kula mah teu bangga kula mah diajian ku kiai kieu ngaji kan teu aing mah bisi salah jeung urang kota cenah ngaji aing mah bahasana ge teu bisa sebenarnya mah bahasa sia aing dia di komanda dia weh dia tuh kan pandai gelang dong urusanana tah teu nu pinter mah geus kudu ngaji ka dieu
kiai-kiai geus teu kudu ngaji, ustad-ustad teu kudu ngaji, aya yang bararego mah kali itu terus. Ya juga orang lembur bae ngaji ngeunaheun, lembur bae. Jadi orang belag-belag belag ka harti, uja-uja teh ngurusan. Di negara demokrasi mah teh ngurusan agama. Deuk kumaha tadi kumaha nu nyekel agamana. Eta haji lain di urusan agamana, administrasina. Eta zakat lain di urusan supaya ngazakat jeung henteu na. Mun di urusan mah mun teu kena zakat kena sanksi. Eta mah hayang milu ngaroko di nu ngazakat. Hayang milu ngebul dapurna di nu ngazakat. Aya deuk urusan zakat lain sakadar kitu. Ya tata jelema sanu teu ngazakat menakeun sanksi. Kitu eta karek ngurusan agamana, ieu lain ngaran ngurusan teh. Aing ngomong panjang teh jore. Tuh gitu kan. Itu diurusan urang teh sanksi. Mantak aya be organisasi NU, Muhammadiyah, Persib, kemudian aya HTI, aya Khurud, eta teh kulobana konsumen agama. Ismilu ka NU, Ahlussunnah wal Jamaah, Muhammadiyah, semi Wahabi, Persib, Wahabi meles. Kemudian atuh ka ditu gauna HTI, can kajahuan, Huruj, atuh urusan fadilah nya nama ke masak di masjid. Berang deui dakwah kene dakwah. Henteu salah. Namun orang nyaritakeun keberhasilan Islam Khuruj berhasil. Ulah nele di Indonesia sebab di Indonesia mah Islam. Nele coba di Amerika, tingali coba di Inggris, di Jerman. Anu nyana terus nelusuk termasuk HTI. Di urang mah encan katarima kakarak siap-siap ang nya nya henteu. Sebab naon? Di urang geus terbiasa di NU, di Muhammadiyah. Aya organisasi anyar masih kena sanksi, tapi di luar negeri perjuangan anak tingali perjuangan di luar negeri. Nah ikir cerita perjuangan NU berjuang sarua baik buabe berjuang. Nah mentak dipersilahkan ke kepala masing-masing guys. Urusan agama rata-rata masyarakat nanya ke kiaina nanya ke kepala suku nyana menang jeung henteu geus teu nuturkeun pamarentah nurutkeun ka kiaina sebab pamarentah teu ngurusan cenah pertikahan nyala lain nyaritakeun urusan hukumna nyaritakeun administrasina. Nikah harus masuk ke pemerintah sabaraha nikah kumaha negara, kumaha daerah di rumah sakitu, daerah di rumah sakitu, daerah di rumah sakitu. Aya masalahna kala eta dina Fathul Muin mah dina iana. Lamun urang dahar tina duit anu nikah artina mun henteu lapor teu ditikahkeun, berarti kudu aya laporan jeung kudu mayar. Haram apa halal duit tinggal di dalam kitab gitu. Sebab nikah mah dianjurkan ku agama urang didinya nyokot nah eta kecuali nu kumaha dilangsungkeun bae adapun mere jeung henteu kumaha nyana eta mah halal tapi lamun dipatok wallahu a'lam. Ji ongkos baca khutbah atuh sarua bae tanyakeun halal apa haram da duit maca khutbah dina Jumat. Kecuali maca khutbah karena Allah aya nu mere atuh karena Allah teh ngaranna. Lamun kitu mah aing daek maca khutbah tapi aing bayar ku sia naik atuh gaji aing. Eta halal apa haram tanyakeun bae aja barisa ngaji nyana. Bacaan kitabna. Cenah teu kapanggih moal bejaan ku aing. Deuleun bae heulanan. Halal apa haram sesuatu nu wajib. Tinggal gitu bae.
mantap kula kadang-kadang muringis ge kok baheula mah di kota jeung Muhammadiyah nu kitu teh kuari terus ka lembur-lembur kuli maca khutbah kuli maca khutbah eta kos kitu teh aju kiai deui kuari kiai na di dieu kiai ulah kitu cenah kiai indek balik si Allah Gusti Allah lagu yu urang beberes diri urang pisahkeun agama jeung dunia supaya lempeng urang sakumaha urang dipagahan ku ulama-ulama selalu naon bae make lillahi sholli fardhu maghribi salasa rakaat musabbil lillahi ta'ala sholli fardhu jumu'ati rakataini lillahi Jumat di jerona termasuk khutbah aya aturan hayang naik gaji khutbah eta teh arti yang mah ka kiai tah aya kitu mah nya maca khutbah tas khutbah ya anu ngeupeula naon ieu henteu macam naon ieu barang di dele teh kurang gede siapa kiai aduh masyaallah karim deuk kiraha atuh dedeketan jeung Allah lepas malah mau urang lamun di jalan deuk ka masjid aya nu mere duit cokot asupkeun ka masjid urang anu mere duit di jalan kiai alhamdulillah masyaallah aya nu mere 5.000 ka masjid aya deui nu sasalaman 10.000 ka masjid keun ka kotakeun aya nu mere 1 juta teu beres tak pudoli blon aduh aya 5.000 10 ka ditu 1 juta ka dieu nyana ge boga guru meureun manan kitu ge di dieu keneh guruna sia-sia keneh ya Allah ya Rabbi aya keur carita berarti teu diurusan ieu urang dongeng ieu lamun di negara kira-kira cenah Indonesia bakal jadi negara Islam bakal wah maknya yen teu banyak bakal jasa di Indonesia iraha lamun nyaritakeun irahana eta mah can jelas ngan bakal bau emang kumaha Indonesia membuka sejarah moal ya piagam Jakarta eta teh bakal dibuka kembali engke bakal muncul Bung Karno kedua Bung Karno mah pancen geus paeh tulangna hirup deui urang carita Indonesia mah moal anggeus panjang dongeng Indonesia mah panjang sebab nyaritakeun perjuangan nu geus didongengkeun dibukukeun nu encan ge dibukukeun nu encan terjadi Indonesia bukukeun wah cenah nyanyahoanan teu nyanyahoanan geus kos kitu bae sakumaha Pak Harto nyieun repelita 1 2 3 eta teh rencana 5 tahun ieu 5 tahun ieu 5 tahun kaharep hanya rencana pelaksanaanna kumaha anu nyekelna rencana dan rencana Indonesia geus boga rencana weh hebat Indonesia mah tuh nu mendak kuari sadunya kabeh keur neuleukeun Indonesia sadunya ieu mah Timur Tengah Amerika Eropa Australia kenulu ke Indonesia ada apa sih di Indonesia kok hidup tentrem amat damai amat ente bisa diadu domba di luar mah di luar masalah setik jegur tapi di Indonesia lain saeutik anu ngadu domba negara di nu ngadu domba na tetapi tenang bae di batur mun presiden kos urang kuari di skalut di urang henteu iya sebodoh aing nya daek jadi presiden terus hebat Indonesia ieu kata ulah orang Indonesia aya naonan Indonesia ieu pohara sebab lamun urang caritakeun kaistimewaan Indonesia moal anggeus-anggeus keur masugih makmur jelemana pohara jasa padahal ilmu kewalian teh menang di Baghdad tapi nu juara di wali loba jasa di urang
atuh lamun carita nu dihina di urang loba jasa kuari-kuari ge dihina dicaci dimaki ku jelema barang nyana ka Mekah di Madinah keur kieu kaget anu nyarekan teh kaget ieu jadi bicarekan ku aing teh kan cenah aya di dieu teu mungkin nyana ka Mekah naik pesawat lantaran susah jasa di Ciduhan malah mah begitu nyana endeu ka dinya nek menta hampura calang-calang lompat puyengeun teh jelema kuari-kuari eta aya keneh nu kos kitu lamun urang nyaritakeun kamari segala Ki Musa segala komo bela-belo dan lain sebagainya loba jasa kuari-kuari aya nu kos kitu nyarekanan jelema hina atep ka daek lantaran meureun asa teu sopan tapi barangnya na ka Madinah keur aya di raudhah keur kieu nyana lain ka Kangjeng Nabi neuleukeun eta mah ieu mah nu ku aing dihina teh aya di dieu heran cenah heranin jan masyaallah ta ieu Indonesia mah kaya dengan kewalian. Wih, aja Penny geus 4 kali jadi wali. Ada wali juri sama kos itu. Maksudnya lain waliullah. Zaid jeung Umar lapor isi laporanana bahwa Khalid nyaritakeun tentang bahasa kupur. Panggil Khalid. Kamu Khalid? Iya, Pak. Sebagaimana laporan dari Zaid dan Umar, dan Zaid Umar siap menjadi saksi. Isi laporannya bahwa engkau Khalid telah mengucapkan bahasa kufur, bahwa engkau telah masuk Kristen. Betul apa tidak? Pada ikrohan. Hakim, abdi aing ngomong soal bahasa kufur mah bener. Cuman abdi teh dipaksa. Ya, jadi dipaksa ya. Jadinya na ikrar ngaheukeun kana bahasa Zaid jeung Umar eusi laporanana diterima. Ki Khalid ge ngan abdi ngomong kupur teh eta teh dipaksa. Kumaha eta? Suddiqa mutlaqan. Benerkeun Khalid secara mutlak. Artinya secara mutlak geus ulah dirinci deui. Ulah coba bahasana kumaha jeung naon coba kitu pemaksaanana bentuk pemaksaanana ulah geus. Tuh. Cenah pan kamari geus dipaksa kudu dijelaskeun. Ainu kamari mah berbeda. Saeutik ngagiclekna. Ngaji teh hasilna kos kieu. Mantap kula geus sok puyeng. Sekolah tadi liwat baik gitu ya. Heseng aja. Ari kamari mah walau syahidu. Andai kata para saksi nyaksian biridatin karena murtadna si Prengki kamari mah. Imam Khalid. Kemudian diajukan ke hakim. Barang diintegrasi ditanya si Prengki, Pak Ankaro inkar teh ya inkar karena pernyataan saksi, bukan? Tuh, ai santri mah tuh nyaho. Oh iya, ai lain santri mah suka bodos ya. Ai mah geus tari masak bae ngaji ya. Kos kieu ya aing moal magahkeun ka batur, jeung aing moal murtad deui lah. Ai santri mah pan nengetkeun. Bahasa kamari jeung bahasa kuari. Ainu kamari mah si Prengki setelah diintegrasi inkar karena pernyataan saksi inkar. Lamun inkar karena pernyataan saksi hukimah bisyhadah tetap nu dimenangkeun saksi. Ari ieu mah ikrar tuh. Ai kamari mah cak Prengki teu kula mah teu menyatakan kafir. Jangan menyatakan bahasa kafir.
henteu tah ai ieu Mbak oh bener cakolin kula ngaku ai ngabahasakeun bahasa kufur mah ngaku ngan kula mah dipaksa bukan beda ai tadi mah langsung ingkar karena persaksian anak ai kuari mah ngaku karena bahasa saksi ngan nyana teh dipaksa oh ai kos kitu mah geus henteu kudu hese-hese geus benerkeun nyana berarti eta mah taktik doang kos kitu mah loh beda setik geus lah puyeng mongko ngaji mah asal geus ka hakim bae ge puyeng asal geus ka hakim ka kejaksaan pasti puyeng sebab masalah berbeli mantak panggilan ka neraka hakim bapakna Abu Nawas ge celina curek sabelah lantaran eta ngahukuman ai nu sugih nu mere duit dihukuman ngeunah tek 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 ai nu susah diabaikeun atawa teu mere duit dipulungkat palengkotkeun eta baheula atuh komo saiki weh wis lah saiki mah masyaallah karim Zaid boga anak dua Umar jeung Bakar agama Islam kabeh Zaid bapakna Islam Umar Bakar anakna Islam atau emang asal bapak Islam di orang Islam kecuali di Jawa mah bapakna Islam anak Kristen bapakna Kristen anak Islam eta deres keneh hartina lain deres antara anak jeung bapak ieu mah salakina Islam pamajikanna Kristen ambalaya di urang ge loba di urang pejabat ge aya nu kos kitu pejabat lain aya loba pejabat di urang loba salakina Islam pamajikanna Kristen salakina Kristen pamajikanna Islam henteu dikukubakeun atuh henteu jadi urang mah teu ngurusan hukum agama diserahkeun ka masing-masing ai betah los henteu aya sanksi teh kumaha di urang teh eta hebatna negara urang teh kos kitu hebatna negara urang teh kos kitu maksudna urusan kos kitu mah geus sabodo sia teh diurusan ku aing aing mah ngurusan teh lamun aya nu ngajual sawah nah ieu urusan aing teu menang leupas di aing emang aing di dinya dahar eta kos kitu dari urusan di urang agama mah nu eta kata sabodo ai betah los cenah perkawinanna aing mah henteu jaritakeun perkawin aing sia betah mah salakina Kristen pamajikanna Buddha salakina Islam pamajikanna Kristen ai betah mah los aing mah kos kitu teu sanksi teu aya sanksi di negara di urang teu aya sama sekali berarti lain negara syariat ieu asalnya hobae ieu asalnya hobae beusi engke aya nu hidup partai hidup mau Islam kurang kumaha petilu make asas Islam bener pembohong kelas kakap jadi make asas Islam jero emang Islam henteu emang undang-undangna mana Islam eueuh mending Golkar sakali nah hadena cenah aing Golkar nyungsep Golkar nu beres kabeh penipu kabeh da kiai bae katipu di urang make Islam kumaha mah hanya untuk meraih merangkum massa supaya loba henteu aya udang-udang da mana nu teu salat kumaha nu teu puasa eueuh sanksi nu zina eueuh sanksi nu nginum arak eueuh sanksi los wat di urang mah kos ka ditu nu maling ge nu di luhur mah eueuh sanksi lamun dihandap can bengok mah ka mun geus bengok ka arab eta ge hukum teh jangan susah masyaallah cenah atut ke penjara siapa teh yaho atut di penjara deui ai penting di mana aya emang ngabe janda ka sia atut di penjara penting da deuleu di mana atuh aing pernah nganjang kaya
Tommy di penjara duluhur naik kapal udara. Naik helikopter nenek neulean negara. Apanya kamari di penjara? Indonesia kos gitu. Tuh gubernur Jambi di penjara. Emang beneran di penjarana? Indonesia hayang nyaho mah ente mun hayang nyaho tah coba tah atuh teh ulah ka dayus ulah ka mana atuh tah gubernur urang sararea. Nang Kipudoli ngangkat gubernurna eta dan rekan-rekan. Aduh Gusti Allah, coba pentingnya di mana? Boleh main-main di orang. Ngeunah bae biasa. Usaha jalan, emang teu jalan atuh usahana jalan. Ngan di negara teu jalan, urusan pribadi na teu jalan. Cina sia sok nyanyahoan dia teh nyaho ji. Dek ngomong naon teh nyaho. Dia so amat ya teh sok nyanyaho sih masih. Nyaho aduh. Ieu keur carita lain negara Islam. Geus kulantaran lain negara Islam kos kitu kaaya ada. Coba lamun negara Islam mah. Atot korupsi, bahasa intelek, bahasa urang mah maling. Siapkeun tut, leungeun. Potong ceker. Geus kanyahoan. Atut dadah. Tidak bisa saya balas dadah kecuali kiri ceker itu. Dadah. Itu tangan kemana? Ini hasil korupsi ini. Geus lamun jelas mah hukumna kos kitu bente. Wawan emang di mana nyana? Emang di mana? Di penjara. Penjara teh podo sero. Baheula kerjaman ibu salakina Ibu Heti. Emang kumaha gitu penjara? Kula mah akrab biasa Pak. Ya kok teu lempangan segala kemana kamu. Tuh, mun Haji Pendi di penjara saumur hirup. Bisa paeh di jero nya mah. Paeh jero ya, geus siap ke kuburan we pokona mah. Nyogok teu bisa bener mah. Tah bangsa nu kieu bener, bengo geus. Yang ngaji ka mana sih? Supaya nyawa lain negara Islam, negara demokrasi Pancasila. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Eta wae heulanan ku ari mah keur eta. Atuh engke urang bakal jadi negara Islam bakal. Kumaha mimitina tuh? Engke ge aya. Urang nyawa zaman nyawa henteu. Zaid agamana Islam boga anak dua Umar jeung Bakar kemudian Ki Zaid mau ternyata aya pernyataan ti salah sahijina anak cek Umar ieu mah kula jelas-jelasan lapor bahwa bapak kula maot murtad. Salah sahiji anak tina dua Umar jeung Bakar. Umar menyatakan bahwa bapakna yakni Zaid maut murtad atau hanya murtad kemudian maut kafir berarti mautna bisa naon gitu ngaranna bisa dipercaya emang naon gunana sih urusan kuburan kan kuburan muslim teu meunang dicampuran ku kafir. Kula wani-wani orang Kristen dikubur di kuburan Islam haram. Sing hade tadi urang ieu sing hade. Bisi aya orang Jawa, bisi aya orang seberang maut. Kemudian agamana lain Islam.
ulah dikubur di pakuburan urang haram kata kos kitu geus aya sababaraha daerah 2 nu laporan ka kula lantaran kuburanana diurus ku seorang pengurus terus make bendera pemuda ayalah si emas maut ternyata emas teh Kristen keluargana hayang dikubur di dinya sebagian masyarakat nyaho menolak lantaran mere duit tah kanu ngurus gede merena nu biasa nama jang kelestarian itu makam teh hanya 1 juta tapi ternyata ieu mah merenya ada 10 juta dikubur di dinya geura paeh geura sia tah ngasahkeun kos kitu. Nah di negara Islam teh meunang andai kata Kristen di kuburan Kristen lamun aya encek tuh di ditu tanah gocap di ditu di tanah cepek di ditu tuh kuburna tuh nah Islam aya di dieu teh meunang dihijikeun jeung kafir sebab naon engke di jero kuburanna disiksa siksana kan kafir mah dahsyat jasa jadi ahli kubur teh bapak urang mamang urang emak urang eta katomtorekan ke di jero kubur woi ieu naon ieu ngagenjereng-genjereng amat ya ja urang ge dulur urang disiksa tapi teu kieu dulur urang mah nu kamari teh nu maot urang ngadenge paling nang neng nong nang neng nong nang neng nong nang neng nong lah tah mah cara nyieun golok di pangodokan teh mah budak kuari mah teh nyahogeun urang kuari mah teh nyahogeun di pangodokan tukang nyieun nang neng nong nang neng nong baheula mah kuda lamun liwat bae kacadas geus nang neng nong eta sih keur naon nyieun peso nyieun golok kuari mah teu nyahogeun jadi budak kuari mah tah paling ge kos kitu tah jadi urang teh cenah teu pati gandeng ieu mah gandeng amat horenganan Kristen pagandengan karunya mah urang bapak urang karunya mah supaya kahartina doang haram tah nu mantak ieu lamun aya salah satu anak menyatakan bahwa bapak teh kafir murtad maut kafir eungeunang dikubur di dinya tuh guys nyana tuh di pakuburan kafir eta kahiji berkadua fa in bayyana sababa kufrihi lamun memang nganyatakeun kana sabab kufurna umal ngajelaskeun tentang sabab-sabab kakufuranana berarti jelas tentang bapakna kufur dijelaskeun sabab-sabab kakufuranana nyaho berarti Zaid na ieu ki Zaid ki Umar anu nyaho sabab kakufuranana berarti jelas-jelasan dampakna lam yarisu Zaid maot Umar nyaho karena sebab kakupuran bapak eta ki Umar teu ngawaris sugih ki Zaid tetep teu ngawaris ai ki bakar mah teu nyahoeun bapana kafir sanyaho aing mah japa aing mah Islam tetep ki bakar mah ngawaris kajen tenggu kumagi aing mah teu nyaho bapak aing kafir ngadenge ucapan kafir henteu neuleunyana sujud ka patung henteu aya teh cenah nyana sok main cimplong mah atuh aing ge sok dibabawa lain deui tah mah nurunkeun ilmu ka anak sial teh bakar aduh aing ge jago main cimplong mah ya bapak aing guru aing eta aing nyaho balak genep ge ti bapak aing aing eceng gondok di babaing nyaho aing ngan janten henteu nganyatakeun kafir tah ki bakar mah anu henteu nganyatakeun bapana kafir ngawaris tetep tapi Zaid Umar nganyatakeun bapana kafir teu ngawaris sebab beda agama teu ngawaris aya eta ge bagianana wa nasibuhu fa'un bagianana engke jadi harta pe jadi harta pae teh lamun di negara Islam ayana di Baitul Mal di urang eueuh geus aya nu maot-maot kitu teh eta eueuh urusan jeung nagara urusan
di negara urang mah sebab baitul mal fae ngendek kata Zain maot aya ahli warisna faraid ashabul furud majikan teu boga anak teu boga mamang teu boga uat teu boga telusuri coba sebatang kara kan di negara Islam mah harta laporkeun ka negara cokot baitul mal untuk kepentingan umum. Taya lamun di negara urang kos ieu kamanakeun? Ieu mah ahli warisna Zaid paeh anak teu boga, incu teu boga, mamang, uwa ahli warisna. Pamajikan teu boga, bapak kolot, mak kolot. Zaid des sebatang kara, ahli warisna. Apa kudu dilaporkeun ka negara? Teu kudu. Kudu dikumahakeun atuh. Laporkeun ka kula. Ajo, itu mah urusan kula. Ajo ku bantu. Geus pokona kadiekeun tah masalah. Ajo atuh kumaha kula bae. Nu bener cenah kieu eta geus bener jasa. Tuh lah cek nagara teh aing mah kieu bae ngaji teh. Naon kitu Ki Uci mah cenah kos kitu hayang menang sorangan bae. Teu daon dilaporkeun ka negara tuh. Jauh baitul mal dicaraplok kunyana. Kudu kumahakeun atuh? Sarupkeun ke ka urusan umum. Nu kuduna baitul mal mun aya eueuh kuari aya carana nu kos kitu teh ngan ulah dikanagarakeun. Jangan sabilah rameula tuh. Babari tah kos kitu. Tah ieu ya. Lamun nganyatakeun Ki Umar kana sababna geus Ki Umar teu ngawaris bagianana jadi harta fae engke asup ka baitul mal lamun negara Islam wa kadain atlaqo fil azhar kitu keneh lamun ngamutlakeun nurutkeun ceuk kaul azhar. Nah kuari kumaha kuduna eta jalema nu murtad teh setelah dipanggil ieu engke bakalna wa tajibu istitabatul murtad wal murtadah wallahu a'lam.